tos jangkos geura mulai di kasana aja atas jang astagfirullahaladzim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin da manjang da mang sia kesurupan Oh musik nangarunuhan. lain musik kareunahan jadi kareunaheun Ngarunuhan. Gusti nu agung Saya nepoek sih teh. aduh eta asa ningali ceratna kumaha Oh. Tuh, ijot. manya aya sinen ijot teh Lain. aya sinen ijot ai maneh Gusti nu agung sama Sindang. hah Nang ngaranna endang. saha Eta. banyak awewe nang ieu teh Hah? ku erek oge Imas Neni eta ngaran awewe Imas mah itu tah, kayu Imas tah ngaran. harusnya suka bener ngebalikeun fakta atuh Imas tah. Si Imas. Imas Mas si jurig siapa ya urang teh bener geuningan maneh teh bisa bersatu ceuk paribasa teh geuning sok aya dina sisiniran heeh model kapanganten geuningan sok aya maneh bisa kana sisiniran Bisa. jangan kumaha Mungkin keur kapanganten heula ieu mah sok hayang ka Kadipaten. sok aya ngakadipaten Muli Bandung salawean. mulai Bandung salawean Sok terus hayang jadi panganten. sok hayang jadi panganten Ame. hop tong dituluykeun Apaanan salawean? cilaka Bae atuh. lain bae atuh cilaka Oh amat. iya di dia loba budak leutik didikeun urang Cilaka. apa ngaran sisiniran mah aya cangkang aya eusi Mohon. heeh coba balik deui Sok hayang ka Kadipaten. sok hayang ka Kadipaten Muli Bandung salawean. meuli Bandung salawean Sok hayang jadi panganten. sok hayang jadi panganten Ame. tong dituluykeun Apaanan salawean? heeh eta anu salaweanana nu matak cilaka mah teh Moal. nah make jeung moal Ya aku buka jeung cilaka sih teh hayang jadi panganten cilaka sama. pek aing mah ngadengikeun si teu tanggung jawab aing Sok hayang ka Kadipaten Muli Bandung salawean. Sok hayang jadi panganten ame mineng ganti pakaian. heeh ya bisa maneh ada ini bisa atuh Naon? sapanjang jalan soreang moal weleh di aspalan sapanjang acan ka sorang moal weleh di akalan Oh bisa. Mana segitu we 10 jeung 15 dihijikeun jadi 2 dari salawe. heeh siapa anggar bae salawe atuh Bae atuh. meni boki kana salawe siapa tuh Bae. 10 jeung 15 dihijikeun jadi salawe teu boga suluh teu boga beas pamajikan ngajak. iya picilakan pak polisi canak we yang kita ke koramil Naon saya teh polisi koramil kumaha sih teh? kumaha sih lamun ditewak ku polisi mere contoh terbalik Tewak deui we. kenapa kejang ditewak deui Naon kasalahan uing atuh eta mah kejang salawe atuh paduli teuing. tulikeun aing ngebae 10 jeung 15 dihijikeun jadi salawe teu boga suluh teu boga beas pamajikan ngajak ngajak naon sia kapan ngajak naon sia pan salawenya heeh majikan ngajak naon sia pan salawenya heeh 10 jeung ngajak naon tuh ya ngajak naon 10 jeung 15 hijikeun jadi salawe heeh teu boga suluh teu boga beas pamajikan ngajak naon sia ngajak kalebe minta diserahkeun sangsara wae. tak bisa maneh disangka gila ohang aduh aing bisa sih Naon, sok? dengekeun ku maneh Naon? burung nuri terbang tinggi tinggi di atas awan wajahmu elok tiada bandingan bujur ohang detok hei lo baca cingan Esen naon ngilu ngolong sih teh. Si teh gelis-gelis belegu. nah emang ada yang Kali itu ngahakan tukang tam-tam. lain gak akan duka gamtam belakuk seri nyumput Oh seteh serinya, pusuk teh ngahakang kade disita. Beak tuh ieu na tongongna buku di situ geranong gitu Gusti nu agung sama sok pada non teh Janudin Janudin MZ mah tong Janudin MZ mah ieu salamna oge hargana sabaraha hah naon make jeung salamna hargana kumaha sih teh aya hargaan oh mahal aya Janudin MZ kumaha 25 juta sakali assalamualaikum
Coba ajaran kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta Jainuddin 25 juta sakali 050 sata 50 juta 050. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta saya eta Roma Irama jeung grupna. oh nyaho pantes sih teh. Jadi mahal. Terus aya deui sabaraha? 10 juta. 10 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta teh ajangan mana? Aing. Aya anu leuwih murah. Aya nu leuwih murah. anu kumaha? Assalamualaikum. Ngan sabaraha eta? 100 perak. Kadang kala persabar. Juri penyaing teh heueuh sia mah aduh Gusti Nu Agung. Hah? Naon? Yang ngasaan. Ngasaan naon? Ngasaan penyanyi. Astagfirullahaladzim. Cik atuh sia teh ngasaan penyanyi teh make jeung di luhur panggung sia teh. Mumpung di luhur panggung loba jelema urang asal. Aduh. Mana rek mere contoh teh balik. Contoh teh balik naon? Eta make jeung gadis non teh. Penyanyi rek di asaan sia teh. Oh asal. Abongnya ningali garolis sia mah tuh. Di asaan kumaha sia teh? Asaan sorana begu. Oh, ngasaan sora. Nya heueuh, ulah ngaitena naon ngasaan sora mah asa ulah ngasaan gadisna. Naon? Heueuh ulah eta mah soalna eta Pira kudu diletakan sih teh. Da mau amis-amis anger, kesang nama keset. lain are mana hayang kemana we urang memilih teh. Sok teh teh aya 1 2 3 4 5 genep 7. Oci. Ngaran kau penyanyi sama Oci. Osincun. Aduh. Si Oti. Hah? Oci cur Oti. Nu mana sok kumaneh? Oci mana weh? Lain jeung nyaho maneh papanon teh. Sia mah si Oci. Hah? Mana tuh balik-balik? Astagfirullahaladzim. Nah jeung maneh teh tetangga. Si di keteangan si itu sawah rame tuh. Si Iyu kan Si Edan ai bae teh heueuh sia teh. Manya sia teh maikeun teh grup atuh. Karisma teh ieu karisma teh di daerah ieu teh geus ngetop sia teh. Oh ngetop. Heuh nah atuh Top kabeh teh rajin. Rajin. Teh tukang drum. Tukang drum. Tukang gali aslina. Si Edan bener hayang jeung Oh artis. tingali tah. Saha? Sumo. Cik sia teh ieu digoreng-goreng ge pantes kumaha disebut indung atawa lanceuk. Aduh lanceuk mana? Heeh. Perlu hormat sia teh. Hormat. Lain hormat gitu maksudnya dina bahasa sia Oh, teh. gitu. Heeh. Cok atuh cokot kumaneh. Buru teh sia teh mun hese. Gulis-gulis hese sia teh. Gusti Nu Agung. Alah, Gusti Nu Agung. Agung. Ya Allah. Oh Hang. Aisyah ngadu di siaran atuh. Lain Hang. Urang mah asa harariwang, urang teu panya urang we nu leutik teu geuning aya. Aya yo ge leutik. Lain urang mah paling kurang naon eta lamun ketebak angin digana aduh kegituan. Neng, Sok tanya karesa